menang dengan serangan eueuh. Nya wayah kumaha ka kadangna? Ya wayah kiwarian lah. Tidak wayah kiwari mah wayah nang arit. Apal teh kamari orang di saha tadinya? Jeung saha? Di Intan. Nyak naon? Geus Intan. Eta geura masih nanyakeun erek naon keneh wae. Ya pan urang nyari teh nya can kaharti. Ya kaharti. Aku masih erek naon keneh wae. Ieu cenah manehna penasaran sorangan. Boleh. Kumanya, urang mah bingung ngomongna. Sebenarnya mah neng Intan teh Intan kurang menarik gitu. menarik, tapi balas sawe urang mah kita tertarik. Anjir, naon anu teu matak menarikna? Teuing kali. Terus terang li, asa anu kurang. Teuing naon? Tang, nu ngaranna jalma mah pasti aya kakuranganna. Moal aya nu sampurna. Sing inget, ieu teh da dunia lain surga. Paham urang ge li. Maksud urang mah kieu. Biasana lamun urang nempuh hiji awewe sok ser kana hate. Teu bebejah heula, tapi karasa asa balaka. Tapi pas ningali Intan mah eueuh nu nya kana hate teh. Tah, eta nu disebutna asa aya nu kurangna mah. Oh, berarti kareteg. Ya eueuh, beda jeung eta. Si eta saha? Ya eta nu kungsi kumaha karena mau motor teh ngalamun sugan mah. Asa pantes li, Ari soranganna yang ngarasa pantes teh kae tah. teuing. Tetik hate urang mah ngindar. Jauh tina pantes teh. Ya atuh memaksakeun diri sorangan dina tempat anu teu pantes keur sorangan. Nyan teu maksakeun. Tapi wajar meureun. Kaharepkeun mah sugan wae daekeun. Ya wajar. Jadi simpelna kieu, daek syukur henteu kajen. Da jodoh mah Allah ngilangkeun. Tuluy jeung wae kieu lah. Mun li. Ya wae keur teu betah di mah. Atuh jual di mana yang mata teu betah mah? Sabareu serius ya mah. Kunaon atuh? Iya we naon pikiran teh sebentar. Eta pikiran tak kolecer muter kitu. Heureui we tuh. Nya sok kumaha? Serius ya. Nya sok serius kumaha? Naon nu matak pikiran jadi muter kitu teh? Iya we urang teh waleh mikiran si Intan euy. Sugan teh nek babari menangkeunna kenyataan amat hese. Kurang kumaha coba. Bahkan hate anu hargana 1,2 miliar oge dibikeun ka manehna urang. Ku manehna disia-siakeun. Nah ieu teh ting urang anu terlalu berharap atau manehna teu nganggap. Tah bisa jadi. Bisa jadi naon?
Bisa jadi main atau nganggap. Oh, gitu. Kalau kamu puas tuh. Jika tuh orang bere motivasi dong solusi, kamu anu di diam awewe. Apal meren tak janji orang perang manis itu. Komo eta, awewe mah lebih resep seblak lada daripada janji manis mah. Sabab nih nyeri beteng daripada nyeri hati mah. Manis sebel. Ih, nya. Terus orang kudu kumaha tuh. Sok keluarkan wajangana. Tergambaran kaharepna bisi orang nyeri hati. Soalnya orang suka palangnya euy. Kieu wong, mun nyaah ulah sok leuwih. Mending keneh saayana tapi salilana. Bisi nyeri hatena. Terus asupan gizi nu saimbang, sadar diri jeung sadar rupa ge bisa ngajaga kesehatan hate. Sok tah terapkeun tips-tips ti abi, beh teu gering da sorangan teh salah midamba. Salah midamba kumaha maksudna? Kalau kami mikir wae tuh, kumaha maksudna salah midamba teh? Nya kieu ai kudu balaka mah. Aya hiji lalaki anu dipikah hayang ku Neng Intan teh, tapi lain sorangan. Serius? Serius? Yang terus si Cemput, si Andre, kasih kali? Lain. Masa? Si Jotang. Hah? Win, cik atuh hore teh nu lucu. Nah, abi mah da teu heureuy. Teu mungkin, teu percaya, setai tong oge. Eta mah percaya syukur henteu ge teu sawios. Lai, mi, urang nek carita ye. Tadi urang nek karunya ningali bapak-bapak nu dagang. Manehna trek dagang na jero beus. Ai ku kenekna teh dicarekan, asa ku gila-gila keding. Eta kenek teh boga perasaan pisan. Padahal eta trek dagang lain rek narampok. Pokona mah teu diizinan pisan. Emang na si bapak eta dagang naon eta diizinan dagang di jero bos? Eta dagang bilik. Tah, teh lila teh beus teh indit we. Geus nyampe ka tujuannya. Urang teh turun jeung awewe saurang. Pas urang lekran ojek, ningali awewe teh tadi cerik wae. Ai ku urang teh ditanya, "Neng, kunaon nangis wae?" Manehna teh ngajawab, "Ical artos 200.000 cenah." Manehna teh bingung, teu tiasa uwi, teu aya kanggo ojek. Da urang mah teu tega, urang dibere we 50.000. Kabeneran urang teh manggih, da beus 200.000. Bener teh Play, berbagi itu indah. Nyatok gimana Mang Ceput meni numpak bus? Biasa, orang tas semanggian awewe nu wawuhna Facebook, kan kecewa euy. Nya naha? Dari mana datangnya cinta dari Facebook turun ke WA? Dari mana datangnya kecewa pas panggil bangetna beda? Gitu. Kita Intan? Taman dalam proses. Wong, gede Wong. Pak, awas lain, awas. Wong, nyana manet lelung sakitu pada atas kuramas ku sampo hijab gitu. Kumaha ayeuna aya perubahannya si Intan maneh? Nya alhamdulillah ai basa eta mah dicuekeun nya. Ayeuna Ayeuna mah ditinggalkeun. berarti nyai kitu mah. Nya naon? Anu diharapkeun ku si Intan teh lain urang, lain si maneh put. Saha tuh? Menurut sumber anu beunang dipercaya mah nya, si Intan teh hayang teh si Jotang. Saha? Si Jotang. Percaya urang. Nya mata ge ayeuna urang teu ge lain lalungse, tapi urang teh dina antara percaya jeung teu percaya. Nya gitunya si Jotang dipikarep ku Neng Intan teh asa waleh rek percaya teh
nanya kasaha nya sangkan yakin. Oh heueuh pan si galihnya. Asa teh nusuk untar antena teh. Telepon lah. Halo Le. Di mana? Oh, tadi ke tonggonya. Sok. Gili, pan sorangan sok untar antar si Intannya. Ya terus Ah, sok carita teu perihal asmarana. ya nyari kalau mah hanteu cuma mahnya sok nanya ke si Jotang. Terakhir nganter ge tarik napungan si Jotang. Ngan si Jotang naoh jadi tepung si tepung. Asa bener-bener sulit dipercaya euy. Kumaha tah? Sanggeus apal kanyataan kieu. Ieu mah ibarat dahar kangkung aya nu nyelap angkot. Anjir. Bisa wae. Muncek bahasa lagi kita malih mengharapkan orang teh geus ngait dina langit. Nyampai dina mega bahkan geus muntang dina bentang kitu leh. Harapan kumaha teh? Harapan orang hayang kajodohkeun ka Neng Intan tapi nah hanya kalaka Malik Nukang. Lamun teh mah ka si Jotang asa ku gede milik. Bagja ongko asa sirik urang mah. Ulah sok sirik kana milik batur. Rezeki batur, kabagja batur, kitu deui ka jodoh batur. Milik teu pahili-hili, bagja teu ala-ala, jodoh teu padago-dago. Moal patuker put, nu penting diniatan jeung diikhtiaran, ulah poho menta kanu ngabogaan orang-orang sadaya. Osoknya lain. Nyadatna ya tamahnya. Syukur atuh. Lih, cek sorangan, kaharepna orang kudu kumaha geus kieu. Angger we maju, tak mundur demi si Jotang. Maju terus put, aing nya bogoh mah. Da sabenerna mah si Jotang teh geus nenden harapan ka Presiden. Hah, bener. Bener asli masih aya harapan. Si Jotang dawuh jadi tepung si tepung. Kumaha sanggeus apal kanyataan kieu. Nya ieu mah ibarat dahar kangkung aya nu nyelap mobil Oh siap. Muncek bahasa legek tah malih. Iya, apa? Cek bahasa legek tah malih. Cek bahasa legek tah malih. Harapkan orang teh geus ngait dina bumi. Ngaharapkeun urang teh ngait dina bumi. Anjing. Salegek teh malih ngaharapkeun urang teh geus ngait dina bumi. Kaget. Bahasa legek teh malih ngaharapkeun urang teh geus ngait dina awak.